Ayo urang ngalogat deui. Dilanjutkeun kana babu ma'rifati alamatil i'robi. Ari ieu eta bab bade mertelakeun pirang-pirang babagianana atau pirang-pirang babagian cirina i'rob. Li rob'i eta tetep pikeun i'rob ropa arba'u alamatin ari opat pirang-pirang ciri. Adomatu kahijina doma, wal wawu jeung kaduana wawu, wal alifu jeung katiluna alif, wan nunu jeung kaopatna nun. Pamadomatu ta'anapun ari doma, patakunu mangka bukti tu doma alamatan eta jadi ciri li rob'i pikeun i'rob ropa. Pi arbaati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Fil ismil muprodi tegesna kahiji dina isi muprod, wa jam'i taksiri jeung kaduana dina jama taksir, wa jam'il muannatsis salimi jeung katiluna dina jama muannas salim, wa fi'lil mudhari'i jeung kaopatna dina fi'il mudhari alladzi anu fi'il mudhari lam yatasil anu teu narima akhir bi akhirihi kalawan akhirna itu fi'il mudhari naon syai'un naon-naon. Wa amal wawu jeung anapun ari wawu patakunu tah bukti itu wawu alamatan eta jadi ciri li rob'i pikeun i'rob ropa pi maudi aini dina dua tempat. Pi jam'il mudzakari salimi tegasna kahiji dina kalimah jamak mudzakar salim, wa fil asmail khamsati jeung kaduana dina kalimah isim 5. Wahia jeung ari isim 5 teh abuka nyaeta kahijina lapad abuka, wa akhuka jeung kaduana lapad akhuka, wa hamuka jeung lapad hamuka, wa fuka jeung lapad fuka, wa dzumalin jeung lapad dzumalin. Wa amal alifu jeung anapun ari alif patakunu tah kabuktian itu alif alamatan eta jadi ciri li rob'i pikeun i'rob ropa pitasniyatil asma'i dina isim tasniyah khosotan kalawan tangtu. Wa manunu jeung anapun ari nun patakunu tah kabuktian itu nun alamatan eta jadi ciri li rob'i pikeun i'rob ropa fi'il mudhari'i dina fi'il mudhari. Iza tasola di mana-mana patepung itu bihi kana itu fi'il mudhari naon domiru tasniyati domir tasniyah au domiru jam'in atawa domir jama au domir muannatsil mukhatabati atawa domir muannasah mukhatabah. Wali nasbi jeung eta tetep pikeun i'rob nasab khamsu alamatin ari 5 pirang-pirang ciri. Apat hatu tegesna kahijina patah, wal alifu jeung kaduana alif, wa kasrotu jeung katiluna kasroh, wal ya'u jeung kaopatna iya, wa hadfun nuni jeung kalimana ngabuang nun. Pama pathatu mangka anapun ari patah patakunu tah kabuktian itu patah alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun i'rob nasab pi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat. Fil ismil muprodi tegesna kahiji dina isi muprod, wa jam'i taksiri jeung kaduana dina jama taksir, wa fi'lil mudhari'i jeung kaopatna tina fi'il mudhari. Iza dahola di mana-mana asup alaihi kana ieu fi'il mudhari naon nasibun amil tukang nasabkeun. Walam yatasil jeung can patepung bi akhirihi kalawan akhirna ieu fi'il mudhari naon syai'un naon-naon. Wa amal alifu jeung anapun ari alif patakunu tah kabuktian itu alif alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun i'rob nasab fil asmail khamsati dina isim 5. Nahu ra'aitu abaka, nahu sapertikeun contoh lapad ra'aitu abaka, lapad ra'aitu abaka, ra'aitu geus ningali kuring abaka ka bapa anjeun, wa akhoka jeung kadulur anjeun, wa ma asbah zalika jeung saumpamana contoh lapad abaka, ra'aitu abaka jeung lapad ra'aitu akhoka. Wa ma kasrotu jeung anapun ari kasroh patakunu tah kabuktian itu kasroh alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun i'rob nasab pi jam'il muannatsis salimi dina jama muannas salim. Wa mal ya'u jeung anapun ari iya patakunu mangka bukti itu iya alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun i'rob nasab pi tasniyati dina isim tasniyah wa jam'i jeung dina jama. Buka halaman 8. Wa mahad pununi jeung anapun ari ngabuang nun payakunu mangka bukti tu had pununi alamatan eta jadi ciri lin nasbi pikeun i'rob nasab
Fil af'alil khamsati dina pirang-pirang fiil 5 alati anu fiil 5 rofuha anu ropana itu fiil 5 bisa batinuni ku tetepna nun. Walil khofdi jeung eta tetepikeun i'rab khofad salah su alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Al kasratu tegasna kahiji kasroh wa ya'u jeung kaduana iya wa fathatu jeung katiluna patah. Fa amal kasrotu mangkana pun ari kasroh patakunu tah kabuktian itu kasroh alamatan eta jadi ciri lil khofdi pikeun i'rab khofad fi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat. Fil ismil mufrodi tegasna kahiji dina isim mufrad mansuropi anu henteu narima tanwin atawa anu narima tanwin. Wa jam'i taksiri jeung kaduana dina jama taksir al mansuropi anu narima tanwin. Wa jam'il muannatsi salimi jeung katiluna dina jama muannas salim. Wa amal ya'u jeung anapun ari iya patakunu eta kabuktian itu iya alamatan eta jadi ciri lil khofdi pikeun i'rab khofad fi salasati mawadi'a dina tilu pirang-pirang tempat. Fil asmail khamsati tegasna kahiji dina pirang-pirang isim 5 wa tasniyati jeung isim tasniyah wal jam'i jeung dina jama. Wa ma fathatu jeung anapun ari patah patakunu tah eta kabuktian itu patah alamatan eta jadi ciri lil khofdi pikeun i'rab khofad fil ismi dina isim alladzi tegasna isim layan sorifu anu henteu narima tanwin itu isim. Walil jazmi jeung eta tetep pikeun i'rab jazm alamatan eta jadi ciri alamatani ari dua ciri. Asukunu tegasna kahiji sukun wal hadapu jeung kaduana ngabuang nun. Pamasukunu ta anapun ari sukun payakunu mangka bukti itu sukun alamatan eta jadi ciri lil jazmi pikeun kalimah jazm fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari asohihil akhiri anu soheh akhir. Wa amal hadepu jeung anapun ari ngabuang payakunu mangka bukti itu ngabuang nun alamatan eta jadi ciri lil jazmi pikeun i'rab jazm fil fi'lil mudhari'i dina fi'il mudhari al mu'talil akhiri anu aya huruf elatan tungtungna. Wa fil af'ali jeung dina pirang-pirang kalimah fi'il alati tegasna mah pirang-pirang kalimah fi'il rofuha ari anu ropana itu pirang-pirang kalimah fi'il teh bisa batinuni eta tetep ku tumetepna nun. Faslun al mu'robatu wallahu alam bisawab.